Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang? Alhamdulillah. Dina deget ayeuna urang tiasa kapenak deui dina pangajaran basa Sunda. Insyaallah masih neraskeun pangajaran anu kamari nyaeta pangajaran kaopat ngeunaan pangaruh globalisasi. Ku kituna hayu urang maca heula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hidup masih emot dadaran ngeunaan globalisasi. Globalisasi teh dijelaskeun nyaeta ngaronjatna silih pakait kabutuhan warga dunia. Pangaruhna oge loba. Dina pangaruh globalisasi aya tina pangaruh budaya, seni, atikan, ekonomi, jeung informasi. Ayeuna hayu urang tetelakeun jentrekeun pangaruh globalisasi kalayan saluyu jeung pedaran anu kamari ku hideep parantos dibaca. Pangaruh globalisasi anu kahiji nyaeta ngeunaan budaya. Ku ayana globalisasi, urang tiasa silih pataan budaya sewang-sewang. Bahkan tidak sedikit dari kita yang lebih menyukai atau lebih mengikuti budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Yang kedua, nyaeta dina widang kasenian. Pohara gampang nganyahokeun kasenian tina nagara batur sabab urang leuwih gampang ningalina atawa ngabandunganana tina video. Tina YouTube ayeuna mah gampang diaksesna. Jadi dina widang kasenian urang tiasa apal kesenian nagara batur sabab video seueur parantos tiasa diakses. Pangaruh anu salajengna nyaeta dina widang atikan atau widang pendidikan. Ilmu pangaweruh, ilmu pengetahuan leuwih gampang diakses oge tina internet. Salieun teh eta ayana pertukaran pelajar antara negara satu dengan yang lain, itu juga bisa mempengaruhi pengetahuan di bidang pendidikan lebih mudah diakses. Kemudian dina widang ekonomi. Dina widang ekonomi, pangaruh globalisasi nyaeta tiasa mukakeun jalan usaha dagang oge dina usaha pariwisata. Bakal aya seueur turis anu ti negara sejen ka negara itu oge sabalikna. Teras pangaruh globalisasi dina widang informasi nyaeta masyarakat dunya bisa silih patuker beja ngeunaan dirina. Misalkeun urang nuju di gunung, bikin status lah, saya lagi di gunung dan lain sebagainya. Jadi orang bisa tahu kita sedang apa, kita sedang ngapain karena kita bisa lebih mudah untuk memberitahu orang di luar tentang diri kita, tentang aktivitas kita. Akan tetapi negatifnya adalah bisa saja itu menjadi kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencelakai atau berbuat buruk pada kita. Makanya kita harus hati-hati terkait membuat status itu. Nah, jawaban tadi mangga hidup tiasa rebetkeun kana kaca 70 genep. Pengajaran satelasna nyaeta ngeunaan kalimah barang. Kalimah barang nyaeta kalimah anu caritaanana kecap barang atau nominal. Dina kalimah barang boh jejer atanapi caritaan bentukna kecapna sarua nyaeta kecap barang. Anu kaasup kecap barang atawa anu dianggap barang contona nyaeta jalma, sato, tutuwuhan, patempatan, jeung sejena anu dianggap barang. Eta nu kaasup kana kecap barang. Ayeuna tengetan kalimah di handap. Nomor hiji, ibuna dokter. Ibuna itu termasuk jejer. Itu juga termasuk kecap barang. Caritaannya apa? Caritaannya adalah dokter. Nah, jejer dan caritaan ini, ibuna dan dokter ini itu termasuk sama-sama kecap barang.
Contoh yang kedua, bapana patani. Bapana jejer, patani caritaan. Bapana dan patani ini itu termasuk kecap barang juga. Nah, dari kecap barang ini kalian bisa menambahkan kecap lain. Contohnya kecap teh. Jadi ibu teh dokter, bapak teh patani. Jadi kalian bisa melengkapi dengan kecap-kecap yang lain. Kumaha tiasa dipikahartos ngenaan kecap barang ieu? Mugi-mugi tiasa. Materi sejenna dina pangajaran dina denget ayeuna nyaeta ngeunaan kecap serepan atau kecap serapan atau kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kecap serepan nyaeta kecap-kecap anu dipake dina pedaran atawa karangan basa Sunda tapi asalna kecap eta teh lain dina basa Sunda. Jadi kecap serapan itu adalah kecap yang dipakai dalam cerita bahasa Sunda, dalam karangan bahasa Sunda, akan tetapi kecap-kecap tersebut bukan berasal dari bahasa Sunda. Contoh, dina zaman globalisasi, rupa-rupa informasi gampang pisan narekabna, atau para praktisi lagu pop Sunda leuwih gampang mintonkeun hasil karyana. Nah, dina kalimah tadi aya kecap globalisasi, aya kecap informasi, jeung aya kecap praktisi. Tilu kecap eta mangrupakeun kecap serapan. Jadi ketiga kecap tersebut merupakan kata serapan dari bahasa lain, yaitu contohnya dari bahasa Indonesia. Nah, gimana? Apakah bisa difahami terkait dengan kecap serapan ini dan kecap barang tadi yang sudah dijelaskan? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri ibu ya. Selanjutnya kita ke pancen. Pancennya yaitu yang pertama, P ku hidep jieun 5 kalimah barang. Ngeunaan pangaruh globalisasi anu katingali atawa karasa langsung ku hidep sorangan. Jadi silahkan kalian 5 kalimah barang berarti aya kecap barang di dinya. Boh jejer, boh caritaan. Nu termasuk kecap barang tadi sudah dijelaskan yaitu manusia, kemudian pekerjaan, hewan, tumbuhan, patempatan itu yang termasuk kecap barang. Atau apapun hal-hal yang dianggap barang. Ayeuna pancen nomor 2 prakteangan 10 kecap serapan dina wacana atawa dina dadaran anu judulna Pop Sunda Napak Zaman jeung anu judulna globalisasi. Tuluy jieun kalimah sejenna. Jadi buatkan kalimahnya. Jadi ketika kalian sudah menemukan kecap serapannya, kemudian buatkan kalimahnya. Ini ada di halaman 79. Silahkan diisi di situ. Jadi di pertemuan hari ini kita sudah membahas 2 materi. Yang pertama kalimah barang, di mana kalimah barang itu adalah kalimah yang isinya ada kecap barang di situ. Yang termasuk kecap barang apa saja? Yaitu jalma, sato atau hewan ya, tutumbuhan, patempatan, jeung sejenna anu dianggap barang. Dan kecap barang ini adanya di jejer dan caritaan. Contohnya tadi bapana teh patani. Bapana itu adalah jejer, itu termasuk kecap barang, dan patani itu termasuk ke dalam profesi dan itu juga disebut dengan kecap barang. Itu termasuknya caritaan. Jadi kecap barang itu adanya ada di jejer dan ada di caritaan. Untuk teh itu hanya kecap pelengkap atau hanya kata pelengkap saja. Yang kedua yaitu ada kecap serapan atau kecap serapan, di mana kecap serapan ini adalah kecap-kecap yang asalnya bukan berasal dari bahasa Sunda.
Bisa dari bahasa Indonesia, bisa dari bahasa Inggris, bisa dari bahasa Arab, atau dari bahasa yang lainnya. Itu materi di pertemuan hari ini. Bisa dipahami untuk materi yang Ibu sampaikan. Kalau tidak difahami atau kalau kurang paham, silahkan ditanyakan kembali ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Jika ada materi yang memang penting untuk ditulis, silahkan ditulis untuk bekal kalian menghafal, untuk persiapan kalian ketika ada ujian ya. Alhamdulillah, sampai sini dulu untuk pertemuan di hari ini. Insya Allah urang sadayana tiasa patepang deui di minggon payun dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun dina perhatosanana, mugi-mugi tiasa katampi naon anu ku Ibu dijelaskeun dina deungeut ayeuna. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngadamel pancen hidup sadayana.